Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam bakto, salam pangwano, sareng simkuring, Mang Jajang Balantrak. Asik. Mang Jajang. Ngabajak, ngabako kei party. Anu biasa mantena ngahosan, salaku owner. Atanapi nu gableg kei party. Guar carita perjalananna kumaha dugi ka danget ayeuna teh. Atos aya di sagedengeun simkuring Aake owner atanapi bos kei party. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Aduh, nyuka. Kumaha Mang Jajang, Mang Jajang. Simkuring teh ngakon caritana teh ngacapruk. Guar carita pelaku usaha kreatif. Alhamdulillah. Oh, jadi teh ngabajak tinu ngabako. Oh, sahabat kei nya anu hoyong uninga. Sosok Aake teh saha teras perjalananna jiga kumaha. Leres teh nu naroskeun. Aslina atuh yeuh sahabat kayak di mana-mana yeuh. Hoyong uninga ya. Jadi ngabako mah kengeng ngarokonya. Kengeng bebas. Mang Jajang ngaroko atuh maskerna dibuka. Maskerna dibuka. Dibuka maskerna cobi. Ngarokona kumaha? Percuma tuh pakai masker di golongan. Hai Bang Jajang sehat? Apaan kreatif? Oh bener kreatif tidak Ye jauh. hiji sosok lah urang tokoh lah. Sosok jeung sosok. Tampilan ngabako mah kedah aya ngopi, kedah ngarokok. Kopi Mang Layang juara. Kopi naon? Mang Layang. Mang Layang. Endorse. Oke, ye. Kumaha? Heeh. Kumaha perjalanan lelakonna dugi ka kei kakoncara lah. Alhamdulillah. Leres kitu kakoncara. Simkuring tukang ngalalana ieu, kata bisbat Jajang Balantrak teh. Da ulin ka ditu ngedugi. Jalan-jalan ke Tangerang. Tangerang. Ya. Ka Banten eta kei party teh beuleum. Oh gitu, alhamdulillah. Ampun. Tuh iya Mang, jadi teu disangka-sangka lah gitunya, teu disangka-sangka jeung teu di intina mah teu dihoyong-hoyong sugan emang berai acuan hoyong sohor gitu nya. Pasti hoyong sajalmi nu teu hoyong tenar gitunya. Cuman ai model abdi ti dieu mah sareng rai-rain teu sugan oh urang teh kudu nepikeun ka kieu, urang teh kudu nepikeun ka kieu. Henteu abdi mah ngalir wae lah gitunya. Ngalir wae da malihan dari model abdi mah sebetulna emang seneng kanu seni. Cuman sanes pelaku seni justru abdi teh datos liren teh ku bodo teh pan diajar kanu senina gitu. Mun kapungkur mah nyaosok lah. Kanu gamelan sok diajarnya gitu, kanu gamelan malihan ngeunangan elektron teplak-teplek kararitu lah gitu osok. Nama jadi kuli abdi teh tukang tenda, tukang dekor, kareresan pun bojo ya tukang make up gitu. Da kapungkurna teh mamahna mertua teh tukang rias. Nah, nya mamahna riren diteraskeun ku putrana nyata ku pun bojo ku indungna si Kekei gitu. Sakali deui janten Aake teh parantos gaduh bojo name anjeunna nu nyebatkeun janten ulah aya nu hoyong ka. Ieu mah. Terus emang ulah eta mah. Ieu mah bae da ngacapruk lah. Sono mah ngacapruk we segmenna ngan inspiratif. Bari ngarokok heula tuh, Mama. Jadi yang bikin bisa jadi kedua. Banyak bujur di mika. Garing. Mau di sana. Ayo itu. parah ieu mah. Aduh. Tadi cepengan mung tadi cepengan mung. Kumaha Mang. Ye anu janten penasaran ye nu perjalanan abdi gaduh ieu meureunnya namina WO meureunnya kei party organizer eta meureunnya jadi penasaran Mang meureun. Sabarana mah kieu Mang. Abdi mah baheula teh tukang kuli. Ngadunungan ngadekor ka perias almarhum Ibu Hajah Otang di Cipadung nya. Ya geus gantina we lah ceuk asar mah dunungan teh gitu. Nu bageun salila ngadunungan abdi nu karasa. Nyaah nya ti almarhum lah. Abdi tidinya ceuk asarna mah asa dimodalan ku dunungan. Emang dimodalan secara artos mah henteu. Terus abdi katiasan teh sugan diajarkeun ku almarhum kudu kieu henteu. Gitu. Ngan dunungan eta nu masihan fasilitas ka abdi. Ketika abdi misalkan ngadekor rek nya nu kieu dimodalan. Rek nya nu kieu dimodalan nepikeun ka ceuk asarna mah bisa disebat meureunnya di wilayah kecamatan lah gitunya.
sohorna tantan dekor Kawit nama sateacan kei teh. nya tantan dekor makana nu tadina abi sok nabuh kanu gamelan sok diajar kanu saron ngecerekan gara itu terus menangan elektron nu liren abdi liren fokus we abdi di bidang dekorasi mengenangan diteraskeun ku rai-rai aya happy rakana rangga aya rangga gitu karena kesanda teureun ti sepuh meureun ti rama maijah Oh, maijah muhun. Oh, jadi terus seni nama emang aya ti dituna gitu ya darah ti si seni Bapak. mah. Bisa Gitu. Bisa aing. Atuh nuhun. Ya. aya eta mah ti si bapak mah nya sapeula kalem meh nyantai Nya pan sapeula. ngabak Jadi kieu ye nu jadi pertanyaan teh kan tadi saur akei teh perjalanan teh ngawitan tinu ngenang tinu ieu nya lah kasebat nama multi bulang-bulang heula mang bulan-bulan anu nyanyak payung gitu. Aduh. bandir Kantos gitu kantos. ngilu Dibayar sabaraha eta akei. pertama nabeuh teh ngilu teh ka Cibodas Lembang jeung si bapak teh di ngiluan upacara adat mana geus nah da ieu mah kan bager ke SMP teh jadi lah daripada ulin teu pupugung SMPG nya. geus bager lah gitunya ulin teu pararuguh cenah geus ngilu kana seni ngilu nabeuh jeung si bapak dina waktu harita nabeuh upacara adat acara grup almarhum Ceuis Baranang Siang Jatihandap bawalah nabeuh malah ninit oge teh siga ayeuna mah nama di mobilannya di alusan tukang seni teh boleh makan ukal buntung kanu truk ini teh baju gamelan jeung naon Lainna model mana tuh. Daripada kanukal buntung jika ada manggarut mending delman sekalian. bener Itu nabeuh caritana teh nabeuh teh nyepungan bandir lompatan gitu geuningan teh gaji teh harita teh 12.500 12.500. mimiti teh tanggal tahun sabaraha lah poe deui geus kitu teh naik ke panggung ngilu ngecerekan naon we mulungan saweran beberes saweran naon gitu kieu ditambahan deui gaji teh jadi 20.000 teh mun ngilu kitu teh dinya mang rame-rame akhirna wawu jeung tukang seni nu lain-lain yang batur Majarago aya urang tukang ilu-iluan gitu pikeun ka nyata panggih jeung dunungan eta nu tukang rias eta Pak Otang Dekor. Almarhum si ibu si Pak Otang Dekor. Hatunun Pak Otang Dekor. Pak Haji Otak ya Bu Haji Otang lah Bu Haji nami telepon mah nah jadinya jadi manehna teh sok mere acara ka si bapak teh hiburan jadi bukan hiburan teh sapaket jeung rias mere acara hiburan hiji waktu tukang dekor nyata pang dekorkeun ternyata nya ditarima meureun ku pasar gitu abi diajak muka sorangan modal awal teh 1,5 juta Ku modal 1,5 juta bisa segede kieu kayak party teh nya. Ya alhamdulillah lah bari nya alhamdulillah gitu emang meureunnya jadi naon ngalir laman ngojek heula. Ngalaman ngojek eta teh akei teh ai. Ngalaman ngojek dah. Masih kene ayeuna motorannya. Motoran masih kene ngan geus teu ngojek. Tapi jadi ye cariosna teh kieu akei teh anu dipayuneun urang jiga kieu teh geuning kapungkurna mah kantos ngojek heula. Catet sahabat. Dagang toge di pasar. Toge naon ieu teh toge naon? Toge sayur. Oh, kantosnya an. Ai, tuh dagang toge. Pan kieu baheula teh heuda keur bujang mah teu boga gawe nya. Urang teh. Lain bujang beureun geus kawin. Oh, bujang keneh eta mah. Ngojek, geus ngojek depan urang teh ripunya setoran motor naon harita 15.000 geuning hese nenganya setor. Ngadenge-denge cenah. Muda garawe di pasar gajina garade. Baan ilu-iluan. Ilulah kasih bos saha teh poho dengan saputing gawe teh. Dagang toge, hari itu dagang sayuran. Nah, cek tukang dagang dunungan meureunnya dunungan di pasar teh. Geus we tan cenah ngabimitian mah cenah. Itu we pangayakeun toge. Ngayak nampi gitu ngayak? Aduh. Urang ti jam 11 peuting nepikeun ka jam 4 subuh ngayak we kieu hayo aing teu eureun. Digaji teh salama 7.500 ting 8.000. Sakumaha eta teh a? Saputing. Saputing 7.500. Rokok we setengah bungkus, kopi mah sakahayang lah pesen nyopot dahar naon gitu kieu. Ngalaman ngasapoe-poena urang teh init deui. Bingung cabak urang teh naon ngadunungan geus henteu. Ngojek ripu eta kitu kuli bangunan gitu kieu ngalaman. Pernah. Ngalaman muka pemancingan heunya kitu alhamdulillah modal gede teu balik teh bangkar gitu. Ngan salila perjalanan urang eta nganggur can kapanggih usaha urang kudu kanu naon gitu nya. Ketika keur di balong ngadak-ngadak urang keur di balong teh
loba we jelema teh nu pesen dekoran ka urang teh padahal urang teh geus teu ngadekor geus teu digawe di batu loba nu pesen teh aturan tinu saminggu teh 4 tempat 3 tempat padahal urang geus teu boga barang Tah, eta nu jadi pertanyaan teh. Loba pesenan ngadekor, tapi kan mantenna teh teu gaduh alat dekorna, teu gaduh naon kumaha eta carana. Eta kreatif pisan tah. teuing tah eta mah justru palebah eta mah ieu ge teu ngarti nah bet loba nu pesen ka urang nyaho urang teh boga barang kitu kieu meureun lain alus-alus teuing ku murah meureun gitu Kumurah. loba nu pesen teh kitu nya aya alus mah da relatifnya batu ge loba nu leuwih alus gitu ngan eta mah meureun jalanna kitu loba nu pesen urang teh tinu satempat boga 500.000 sesanyawaan barang ka batur urang buburu digawe setempat 500.000 nepikeun ka pernah heuh nyata ngagunuk 1,5 juta duit ngagunuk 1,5 juta eta urang teh bingung jeung pamajikan teh ieu rek dipake naon pake ulin mah bisa urang poya-poya ku zaman harita urang 2000 genep lah gitunya oh bisa urang ulin ka mana gitu cek asal nyenangkeun anak pamajikan eta mah geus kawin posisina ngan urang teh mikir teh urang teh cek asana ulin mah sakalieun poe harita hungkul tapi urang teh cita-cita urang hayang boga umur panjang hirup urang bakal lila ka hareup lamun urang teu nata ti ayeuna modal usaha rek iraha gitu rek iraha urang teh lamun teu dinata ti harita mah urang nepikeun ka eta teh susah we teu boga gawe gitu akhirna maksakeun boga adi nu ngaranna nyata si Rangga Kucai si Gilang baheula teh budak eta mah da sidik deukeut ti leuletik gitu kan si Gilang geus we beulikeun kain harita teh heueuh cek urang teh itu mun meuli kain cek urang teh tapi kurang duitna da duitna ngana 1,5 juta meuli kain teh sama leuwih gitu paling ge kieu duit acara ieu buruh masang maneh urang diinjem heula gaji maneh jeung gaji si Rangga diinjem heula saware oh sok we gawe injem heula nu penting mah digawe urang boga barang urutna maksakeun beulaan cek ka sana mah hese uduh hese dahar nya gitu urang teh nah nyeun we modal kain 2 bal urang teh nah tidinya alhamdulillah urang teh nya ngalir tuluy diparengkeun ngarepok meureun usaha siga kieu ngarepok tuluy we namahan mimiti mah boga dekor hungkul geus dekor urang boga tenda nah geus tenda urang nya pamajikan sok ngarias nuluykeun kolotna paketnya ka dieukeun urang da narurina darah senina meureun kuat nya urang teh resep kanu seni nah cuman ayeuna urang resep kanu seni tapi urang teu bisa mainna kabeneran adi urang eta si Rangga eta manehna masih kena eksis di seni ayeuna tuh urang teh kahayang urang diaplikasikeun ka si Rangga nu ngajalankeun anak jadi urang teh boga kepuasan lah gitu cek asal mah kahayang urang teh tercapai tapi lain ku urang najan lain ku urang ku adi urang gitu jadi dibalik suksesna Akei teh aya 2 sosok Rangga Kucai anu marengan perjalanan ti nol eta tenda teh nya ya ti nol Rangga Rangga dekor Kucai. lain tenda dekor eta dekor eta teh Rangga Kucai jeung Gilang gitu nya biasa boga tenda mah kadidinakeun lah urang usaha geus jalan gitu nya cek asana boga modal enang babari kan nya aya Mbah Syariah kan gitu gadekeun BPKB hiji pake nyeun tenda harita teh gitu nah geus beres nganyuk deui duitna pake modal naon biasa we pabeulit siga kitu lah da sidik ieu mah modal dengkul kan ieu mah saukur boga pangabisa hungkul nganu kaalaman ku ieu pengalaman hirup kieu loba barudak nu sok ngomong kapeurih bakal jadi peurah heueuh kapeurih jadi peurah catet sahabat Kei Segitu, kapeurih bakal jadi peurah eta urang jadi serius ya ngomong dan dinya nanya keun bae teu naon da ngacapruk ieu mah tapi jadi inspiratif gitu jang nu ieuna nu kahiji nu mana tadi cek Akei kan cenah perjalananna tinu ngojek tinu ngabalong muka balong dugi ka napi toge ngalaman toge tah kade ulah salah kaprah toge na ieu mah toge anu tinu kacang lain emang toge toge anu naon? kitu bisi ieu masalah naon kayak apal eta toge gitu lah jadi anu jadi inspiratif nama hayang usaha gede teh teu perlu modal gede oge teu gitu perlu nya modal gede tapi ku niat we ku jeung niat kajujuran gitu. niat kajujuran eta cek Akei lamun teu jujur bisa jiga mamang balantrak Sieun dipieulaan Eta. Jadi niat jeung kajujuran kajujuran. terus urang ketika ngajalankeun meureun mang nya ku urang dinikmati we urang dinikmati urang teu boga nya teu hayang kumaha jalani we nu aya akhirna teu karasa ketika urang aya barang geus namru siga kieu urang teh sadar-sadarna jing mun ngahaja namru siga kieu urang kudu sabaratus juta pi modalena teh gitu kan iya mah sok hayang seuri ka barudak ke hampura barudak kitunya nu sok barudak nu zaman-zaman ayeuna lah gitu sok aya bahasa ketika manehna keur di titik terendah di titik dihandap manehna bahasana
kapuri bakal jadi purah, kapuri jadi purah. Bener, kapuri eta bakal jadi purah ketika orang mikir. Tapi lamun urang saukur ngomong hungkul tanpa aya ikhtiar ti urang mau jadi purah, jadi runtah jatuhna kapuri teh gitu. Ilmu mikir jeung ikhtiar. Jadi ikhtiar, gitu. Jelema mah wajibna ikhtiarnya nya hasil mah tenang tuh. Pan barudak ayeuna mah kieu mang berikut mamang sorangan pan bahasana. Nah, jadi ka mamang. Berikut mamang sorangan bahasana kieu. Urang bingung euy usaha naon nya. Geus atuh nyieun nu kieu. Bener. Ada urang teu boga modal. Urang mah da kolot urang mah jelema teh eueuh urang mah modalna naon atuh. Padahal urang kan teu boga modal. Teu sugan urang di modalan ku si A, ku si B, ku si C henteu mimiti. Gitu. Ngan ketika urang ngalakukeun aktivitas ngalakukeun pagawean nu ngarasa urang geus ngarasa nyaman di dinya, nyalakukeun sabaik mungkin. Urang we jujur gitu. Alhamdulillah siga kieu gitu. Mode mamang kan ketika ditaruh mang usaha naon ayeuna kieu we balantrak dari biasa mah mamang mengider lah. Lain usaha atuh. Mamang teu boga modal, pan salah. Da usaha mah teu butuh modal, butuhna kadaek. Iya ge keur ikhtiar teh edeuk nyieun keripik katapang. Lain cupang. Endor keripik katapang. Aya keripik katapang. Lain cupang lain. Lain tah jadi sahabat ke ye. Kamari mah nu ngarewos kela kamari mah nu ngarewos. Montong dibahas. Heeh moal atuh moal besok tuluy. Besok tuluy. Endor ku cupangna oge. Jadi ya ilmu ieu mah ilmu jang kabeh sahabat ke gitunya di mana wae ayana. Ake anu sakieu gitunya anu katelah nama nya kaasup sukses lah. Sukses ka hiji umur ngora keneh cenah. Duka dai katinggalna mah rarajutanna mah kieu nih. Tapi usahana bisa mandeg. Ah, hiji deui ilmu ye jang sahabat ke kumaha carana bisa konsisten gitu Bisa konsisten ya bingung oge lah. Dinu jiga acara ayeuna ye Covid ge kan meureunnan ngadekor jarang, naon jarang gitu kumaha tah? Ya alhamdulillah kan urang ayeuna kira ketika order pasangan eueuh, urang kan jual beuli. Ayeuna siga kamari urang ngajual haper hiji pakai dahar belikeun beas gitu pan urang digitukeun gitu. Alhamdulillah berjalan. Nah ketika urang aya acara dangdut cirang ngarek main jeung barudak jeung rombongan bingung pan mikiran sound da beak gitu. Teu sound urang mah nya jual beuli kanu naon we urang mah kendaraan kamari jual mobil. Pakai mayaran hutang gitu loba lah kumaha we carana bertahan hirup lah kumaha carana dewek pisan sama abdi ge ku ayana kopi teh alhamdulillah istri ge biasa ical galeuh naon tah ical kulkas galeuh beas eta namakeun tapi eta mah teu ngaya inspirasi lah ieu nu ngainspirasina deui nu jadi panasaran kabeh sahabat kei gitu nya. Nanya gitu eta teh akei teh tinu perjalanan lengkah anu tadina dicaritakeun ngojek napi ieu napi itulah. Emang bener gitu henteu ku aya nu ngamodalan si A, si B, si C. Maksudna jang sahabat ke ieu ulah putus harapan. Nah, benar. Eta lah lamun bener emang henteu ngamodal gitu. Naon atuh tip jeung trikna teh sangkan bisa urang usaha tanpa modal gitu tah eta. Ya kumaha nya usaha tanpa modal ieu ge bingungan meureun ieu mah diparengkeun da jelema mah jadi kieu nu ka Bandungan ku abdi nya. Aduh abdi euy sopan aing teu naon da ieu mah capruk bebas deuk abdi deuk aing da urang Sunda mah kasar ngabakonya gitu jeung urang Sunda mah wajib kasar. Jadi kieu nu karasa ku ieu lah jadi kana mode batur mah ceuk asana mode ieu kan resep anu seni nya. Wah cenah kudu ka dieu di bumbuan meh sarian gede bumbu lah. Ari ieu mah lain teu percaya kanu kitu percaya. Cuman ieu mah lebih ka kanu ilmu kahirupan. Maksudna ilmu kahirupan teh kieu urang ngabandungan jelema-jelema nu aya di sekitar urang anu usiana lebih ti urang gitu nya pengalaman hirupnya heula maranehna gitu. Di Bandungan teh kieu tiap jelema kabeh bakal ngalaman posisi jaya, posisi apes. Leres gitu bener. Nah, ketika urang kerjaya, taruh roda muter kieu ye. Urang dihandap leumpang lila ieu teh yang ka luhur. Geus di luhur anggap ieu titik kajayaan. Rotasinya. Ketika urang geus jaya dia di luhur, kumaha carana urang bisa mempertahankan di luhur, kudu bisa jalan di tempat kan gitu. Kan aya lolobana mah ayeuna siga kieu lah. Aya dulur ieu, ayanya manehna geus berhasil di nu engineering na listrik naon gitu jago lah loba nu percaya gitu kecilakana naon kan heueuh resep anu cupang gitu. Untung lain ka abdi. lain ka mamang ieu mah dulur ieu.
Dai mamang mah. Dulur ieu lain gampang jajangan. Lolobana mah kan berikut abi sorangan da abi ge lain jelema bener. Abi ge lah jelema elinganeun keneh nya, elinganeun keneh batur meuringan. Alhamdulillahna gede milikna diparengkeun ieu ditangtayungan keneh ku Gusti Allah meureun kitu nya aya rezeki barudak. Nu aya di lingkungan urang meureun aya rezeki budak pamajikan oge keluarga gitu. Alhamdulillah ieu mah ketika ti soledat urang rek ti soledat kitu aya wae nu ngabedol. Orang geus teu soledat ancrup dia cek asa rek turun deui ka handap. Aya nu ngabedol di tulungan, nah ku kolot. Nah ku adi-adi nah ku barudak gitu. Alhamdulillah nya bisa bertahan siga kieu. Jadi intina usaha mah urang ngajalani we nikmati. Lamun urang geus bisa bersyukur, urang moal karasa capek urang gitu. Jadi kitu sahabat ke cenah nembe teh anu ti Aake nu kahiji dinu usaha teh kudu aya nu ngarojong, aya pangenyen kitu nya nya. Jadi dek disungkruk aya nu ngenyenkeun gitu meureun sarasa hijina nya nu disebatkeun me keluarga lah. Kudu sadar gitu. Nu kaduana mantenna oge diri sorangan kudu sadar. Atuh oge nu katiluna manajemen nu hade. Jadi lamun urang seneng ngojek 15.000, beakeun 10.000, tabungkeun 5.000na gitu. Jadi ulah ngojek hasil 15.000 dibelikeun 35.000 panomo. Oh, jeung setor motor gitu. Jika mamang belantrak keuna deui ka mamang. Gitu. Mamang ge balik teh bubuhan ye ka inspiratif ku Ake gitu. Ake teh usaha jauh-jauh tapi bisa manceg di dieu. Nya meureunan dorongan-dorongan ti orang-orang terdekat lah model anu tadi dicaritakeun di lalakon. Ya alhamdulillah lah support kabeh boh dulur-dulur adik-adik ngabantu nya kadidinakeun kan emang keur ngarintis mah jeung si Rangga si Gilang eta cuman kadidinakeun kan aya adi nu hiji deui si Happy. Karena baheula mah misah ketika ieu keur ngarintis si Happy keur posisi di luar kota manehna keur ngarantau keur neangan jati diri manehna lah kitu nya cicing di Bogor naon gitu kieu. Ketika manehna balik mah ngabantu gitu. Cuman anu emang nu ti awal pisan mah si Gilang jeung si Rangga. Jadi kieu makana nepikeun ka ayeuna sakapeung sok cerewet sok rewel ka barudak nu dua eta. Jadi urang boga pikir kieu di. Urang baheula ditulungan ku maneh 100.000 jang nambahan meuli barang gitu kan. Mun ditingali ku ayeuna 100.000 eta geus eueuh hargaan. Bener. Nya, da urang geus mainna meureun jutaan gitu kan, eueuh harga. Tapi kieu urang moal boga penghasilan anu jutaan ieu tanpa baheula dibantu ku 100.000 eta. Ulah poho kanu cukang gitu nya. Lah intina mah kitu. Jadi kahadean jelema sakumaha eta leutik urang ulah mohokeun.